Alhamdulillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kaum muslimin muslimat anu mulia, utami para kiai, para alim ulama, para asatid, pangarsa Bapak Kepala Desa, Sohibul Bait nujanten wasilah, urang kempal di haflah mubarakah di acara nuka hiji syukuran, nuka dua rajaban, nuka tilu niat nolak cucungi corona. Sabab itu ngagujrutkeun ece opat desa mengabatalkan ngaji sieun ku corona. Panongan Leuwi Kidang Cikalong Sumedang terakhir tadi dakwah hampura cenah Pak Ustad ngaji teh dibatalkeun sehingga pasti coronanya. Sing yakin jalma nu sieun ka pangeran ku Allah bakal dijadikeun nu sejen sieun. Man khafallah khafallah kullasyai. Setiap jalma nu sieun ka Gusti Allah, Allah bakal mereka sieun ka eta jalma satiap ditek-tek nepikeun ka komo lamun jalma salat subuhna tara tinggalin dina eta jero doa aya doa antivirus. Allahumma hdina fiman hadait. Nun Gusti paparinan abdi hidayah sapertos Gusti maparinan kanu sanes hidayah. Abdi sami hoyong getol ngaji, abdi sami hoyong istiqomah ibadah. Sekali itu nanti non. Tuh kaciri terapal datara subuh. Wa'afini fiman afaet. Nun Gusti damangkeun abdi sapertos Gusti ngadamangkeun nu sanes. Jagi abdi keun wae corona pasuliwar asal tong dugi ka abdi. Wa tawallani fiman tawallait. Nun Gusti pikadeuh pikawelas Gusti ka abdi sapertos Gusti mikadeuh mikawelas kanu sanes. Nun Gusti heman ka batur abdi ge hoyong dipikaheman sanajan tingkah laku abdi pikangewali. Wa barik li fima a'tait. Nun Gusti paparinan berkah naon nu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Tuangeun abdi sing berkah, artos abdi sing berkah, anggean abdi sing berkah, bumi abdi sing berkah. Sagala rupa nu dipaparinkeun ka Gusti ka abdi berkahan ameh nambih kasaean. Artos abdi teu pati sakebik. Berarti loba. Tapi sanajan sakitu abdi hoyong nambih kasaean ti artos nu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Batur mah boga duit 100.000 nganukul bisa indit ka Jogja, abdi mah hoyong ka Surabaya sakalian. Toko bangunan. Mun ka dipaten. Terus ka dituna waqili syarra ma qadait. Jagi abdi kana naon kaawonan anu parantos ditangtoskeun ku Gusti. Sagala rupa ieu katangtuan Gusti Allah. Virus corona, flu burung, flu bebek, flu soang, kabeh ge makhluk Gusti. Wa qini syarra ma qadait. Jagi abdi kana naon kaawonan anu parantos diputuskeun ku Gusti. Sumuhun ieu teh kakersaning Gusti, tapi abdi hoyong dijagi ku Gusti kana naon kaawonan anu diputuskeun ku Gusti. Kunut subuh ayat doa antivirus ngan tadi disebutkan wakini saroma corona Gusti. Nu penting naon anu ku Allah diputuskeun awon kajantenan di alam dunia ulah nepi ka urang lamun osok salat subuh. Jadi santai wae santri jemaat mah teu naon kuna naon. Sabab ieu teh desa-desa nu sanes mah gujrut. Kemari ngaji di Bantrang sana malam Salasa aya cenah nu geus dikarantina ti luar.
di karantina teh di penjara ngan peda di penjara nanti dibui model penjahat diisolasi apa isolasi lain isolasi ban lain diisolasi teh dikucilkeun tong amprok jeung nu sejen bisik naon bisik menular malahan bejana di nu sejen mah Jumat ge parere geus pejeung ngedul dicarek alhamdulillah. Fatwa MUI kade ulah salah paham. Fatwa MUI kebenaran kuring masih kena MUI. Sebaiknya dihindari sholat berjamaah sholat Jumat di daerah yang terindikasi teh anu gitu ya lah anu aya jalma nu kena virus corona wayahna naon sabab lamun eta jalma beunang ku virus bisik nular kanu sejen lamun teu beunang ku virus bisik katularan tinu sejen. Alhamdulillah gandum mah teu gede kasieun jumaahan teu perek du sejen mah Majalengka perek di Bandung perek libur salat Jumat poe horea geus teh di libur-libur dan dititah lagi ku kiai aing mah teh kan rame-rame alam dunia da virus teh lain ayeuna hungkul baheula aya flu burung kujrud alam dunia teh ayeuna virus corona kujrud deui kageleungit ku sorangan urang mah santai we santai sabab anu matak jadi pikiran teh kalaka gering nyalin kusabab ngahulang mikiran cucungi corona datang penyakit sejen jantungan eta ujug-ujug kuru wae ecek kunaon mikiran corona matak nu aredan mah wararas teu lobating pikiranna nya dahar kamari ngaji tadi peuting mah di Cisarua wayana warga masyarakat Cipandan Wangi di poeuneun bumi kedah aya keran kangge wawasu pami lebet ka bumi sayogikeun sabun teh kenging aya cai anu ditandean tilas wawasuna cing teh mereka bina-bina teh eta karena corona sim guring cing teh sanya nama lain ku virus-virus teuing penyakit datang teh pikiran jeung hate lamun geus paburisat saraf teh bakal teu normal bener teh sok ningali komputer atau jarang meureun HP nya lamun aya anu error tepugu teh dina jeroan aplikasi teh lamun geus virusna datang teh meureun gambar urang jadi gambar naon tulisan jadi garoreng meureun komputer oge lamun geus tepugu mojeuna mencet enter asup kalaka rusak naon sabab di antara jeroanana aya nu teu normal pikiran urang teu normal paburisat sarafna nyambung kana hate brek we gering nu matak lamun hayang waras sing tenang pikiran malah jalma gelo mah pieuteungeun urang teh gara-gara ring saya temennya fungsi urang nglayat nu edan dirawat di UGD tara aya wararas ya temennya rek barang dahar sok kukumbas ya teh daharana bersih teh menang mulungan di tempat runtah tapi gening sehat walafiat sabab pikiranna lempeng teu loba teuing goreng hate batur ngagogoreng teu nyeri hate matak waras bae sia teh mah turutan tanu gelo teu dina pada pikiranna lempeng hatena bersih lain gelona lain matak si eta mah teu boga duit tenang nu dibawa runtah surah seri ari urang boga duit ngaulang deui tarang geus dikoyoan padahal duit aya kaleh kuno gelo urang mah runtah cungar cengir ludeung ka mana-mana teh sieun teu boga ieu mah sarek ledak di mana wae diusir karipin tah sia teh nya beda jeung urang mun urang mah dicarekan ku mitoha teu madang 3 minggu naudzubillah nurutan nu gelo dina padaning pikiranna lempeng hatena ge bersih taroba hasud setan urunyung datang nu gelo deui halo tesugan maneh saingan aing jika tuh maneh mah waras tong nurutan gelo datara biasa lo mano gelo sawa seuri beda jeung urang batur mah sautak seutik tetangga make baju anyar nyeri hate sugan teh kami nu pangalusna si mereka aya deui nu pang leuwih halusna
Jadi orang mah penyakit sing jarau asal pikiranna lempeng, hatena lempeng. Doa sabab tong ngandel genting teori Allah nu ngeresakeun sagala rupa jadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Eta teh kudu yakin, entong setengah-setengah. Lamun jalma yakin kana kakawasan Gusti Allah geus maloba kasih. Tingali santri geus loba kasih. Santai we. Kekawinan santai. Santri maloba budak santai. Cek batur di paraban kulhu budak maneh heueuh geus we. Batur mal maraban. Sabab cek Nabi al-qalbu malik ari hate teh raja. Walahu junudun moal ge disebut raja lamun teu boga rahayat atawa penggawa. Rajana merentahkeun alus rahayatna ge bakal alus. Naon rahayatna? Mata rakyatna hate. Ceuli rahayatna hate. Nu ditingali alus nu asupna alus, nu didenge alus nu asup alus, ditingali goreng asupna termasuk dahareun anu asup ka awak urang ge pangaruh aya halal zatna aya halal carana. Halal ari barang nama buah di mana buah nu haram dah halal kabeh ngan cara ngalana haram. Lop teh di dahar kusabab carana haram atuh nu kaluar ge bakal musim hujan ngahajanegan kebon aya buah asap. Ana panteng teh dipapetkeun batu sagede peureuk prak murag. Cik eta da buah teh murag teh kusorangan. Teu kuduaan nih. Teu kusorangan di balai daun. Cek hukum eta teh teu puguh halalna disebut halal. Da murag panan lain nu urang. Ta urang mah pirajeuna lamun asup nu haram kaluarna ge idza dakhalal haram kharajal haram. Motor kuduna ngeusian bensina 2 tak bet ieu kalaka diasupan 1 tak. Miang moal kira-kira non sabab salah bahan bakar. Jelema ge ulah salah bahan bakar. Geus kapuhan anu haram zatna. Daging babi sanajan kenging meser artosna halal ari dagingna daging babi mah haram. Aya deui nu saharamun daging babi nyatana anak babi nu indungna diperkosa. Haram pangharap. Jadi urang mah santai wae. Tong loba ting maca berita lur. Kuring ni tenan sanyana mah berita nu ditayangkeun di TV itu loba ting kepentingan. Anu jujur acara di TV ngan hiji adan. Adan. Berita geus loba menang pesanan jalma nu loba duit. Beritakeun si eta nu ieu mah entong menang pesan. Adan mah jujur. Oh nu bohong adan mah. Magrib di Surabaya nepikeun ka Jakarta adan waya kitu. Tak tong loba ting maca berita lah zaman itu. Alaikum bisuku caricing cek guru. Kaum muslimin muslimat anu mulia pangbubunga urang ieu. Hadis nu sering dibacakeun ku kuring Kangjeng Nabi hiji waktu ruang riung jeung sahabat anu ujug-ujug Nabi teh meureun nyawang jiga jalma nu kangen jiga jalma nu nyawang mah hayang amprok jeung hiji jalma nu geus lila teu tepung. Cek Nabi nahnu mustaqun bi ikhwani. Sahabat asa menisono ka dulur-dulur bayu minu Nabi dulur kami teh jalma nu can kungsi amprok jeung kami tapi percaya ka kami. Cik urang teh lain kungsi tepung jeung Nabi percaya ka Nabi dulur Nabi urang desanya Abu Bakar, Umar, Utsman, eleh eta mah sahabat Nabi. Ari sahabat teh babaturan. Ari ngaran-ngaran dulur pan leuwih ti sahabat we. Halo. Cek Nabi alladzina lam yarauni wa yu'minu Nabi. Dulur kami majal menucan kungsi tepung, boroning tepung neuleug ge can pernah, boro-boro neuleug nyimpeng ge can pernah, tapi wa yu'minu Nabi percaya ka kami. Daek bring ngaraji jimat tinggalkeun TV. Saking ku percaya ka Kangjeng sanajan dina waktu ngaji beda-beda niat. Aya nu niat hayang ngadeuleugi pamaes.
ayahnya geus ngaku biasa. Muga-muga ruang riung urang sing jadi di aku umatna Kangjeng Nabi, dulurna Kangjeng Nabi, nu dipikasono ku Nabi sabab Nabi bieu nahnu mustaqun. Aku kangen kepada saudara-saudaraku orang Gandung, orang Genteng. Baru ngah dikitukeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in pikeun satiap perkara miftahun aya koncina wa miftahul jannati ari koncina sawarga hubbul masakini eta seneng ka jalma masakin. Masakin teh jalma-jalma miskin. Masakin itu bahasa Arab, bahasa orang nama jalma-jalma. Jadi pemuda masakini, pemuda malarat tetes. Dan kusabab dapaleun kecapna asa agul we pemuda masakini. Padahal masakini cek urang Arab teh jalma-jalma malarat. Wal fuqara jeung jalma-jalma fakir. Setiap perkara aya solusina, aya kuncina. Kunci sawarga di antarana nu geus apal teh naon geuning miftahul jannah la ilaha illallah. Aya deui ieu manu panggampangna miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kuncina surga teh seneng ka jalma miskin jeung jalma fakir. Seneng ka jeung urang teu miskin teu fakir seneng mah kudu. Lain seneng artina ningali batur sangsara. Maksudna teh deudeuh teuing eta jalma ku sabar-sabarna dibere miskin ku Allah sakitu ge narimakeun. Raditu billahi robba. Sabab diantara cara Allah jeung alasan Allah ngasupkeun hiji manusia kadang-kadang ku perkara temecak. Aku hanya punya alasan memasukkanmu ke dalam surga dengan miskin. Aku hanya punya alasan memasukkanmu ke dalam surga dengan fakir, dengan sakit, jeung sagala rupana. Di antara cara nate Allah seneng ka hiji jalma kadang-kadang diberi ujian berat. Keur naon? Keur naikeun darah. Beki luhur kelasna, beki berat ujianana. Kelas hiji paling beureun ditanghitung hiji tambah hiji sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 75.000 sama. Tah eta mah beda di kelas. Piraku kelas genep dititah kali-kalian deui. Kan teu lucu. Beki berat ujianana, beki naik darajatna. Sobang saning kopral, latihanna teh koprol. Apal koprol? Gugulutukan hayang jadi tentara teh berat make baju belang-belang gitu teh lu. Nepikeun ka aya pasukan khusus di TNI anu ngungkul sababaraha urang jadi pilihan pasukan. Aya Densus 88 tukang newakan teroris. Tunulubana terorisme di Brebes. Apa teroris? Teroris teh tukang nyebarkeun teror, ari terorisme tukang nyebarkeun telor. Telor, tahu telor? Suka makan telor? Kalau telur jangan diletakkan, dimakan. Aya deui pasukan khusus di TNI Denjaka, Detasemen Jalan Mangkara. Latihanna berat. Cenah mejana encan ari ngalaman mah ningali si eta mah di talian leungeun jeung sukuna dikencuskeun ka laut cina salamet hitungan 20 detik. Cik lamun urang kendok wanita. Apal kendok? Budak ayeuna mah geus apaleun kendok. Zaman baheula mah disasak bodas tak kuring sok kendok. Kendok teh ngajreng bari sila cenah teh. Lamun hulu heula ngaranna toblo. Aya deui ngojai gigeg. Gigeg teh curugna 2 ka luhur kieu. Budak ayeuna mah geus hayang di bedeng teh apaleun kendok, teh apaleun toblo, teh apaleun gigeg. Jadi beki berat ujianana, beki luhur tingkatanana. Wayana beki berat cara ibadah urang, beki naik derajatana hareupeun Gusti. Ngan unggul bisa salat, palingnya kelasnya kelas biasa eta mah.
nu leuwih luhur mah nabi nepikeun kabar sukuna teu aneh da tingkatanna geus biasa. Model jalan menutara biasa lelempangan jauh da pegelna 2 peuting modal kuring kamari balik jaro ka ubu jadi nyati lombang najak balik teu bisa lempang 2 pae. Ari Wadaud mah teu aneh da pulang nganti ngasawa manggul pare biasa. Geus teu karasa eta. Jadi kuncina hayang ka surga teh naon kitu resep ka jalma miskin jeung jalma fakir. Bahkan Kangjeng Nabi waktos Isra Mi'raj kungsi ngalongok ka sawarga. Jadi surga teh geus aya ti ayeuna. Kungsi ngalongok Kangjeng Nabi. Wa ra'aitul jannah kaula ningali di surga wa aktsaru ahliha al fuqara. Pangloba-lobana penduduk sawarga teh jalma-jalma fakir. Malah badituna cik Nabi wa aktsaru ahliha al bul. Ningali kaula ka sawarga sing horeng geusina teh jalma-jalma bararodo. Naon sabab teh nyawana naon? Jalma nu pinter teh apa loba minyak nyawana naon? Piduiteun nyaho bisa nyokotna. Urang pan teu paling sadeberena ti salaki ni. Halo? Kade lamun dibere duit tong nyebutkeun jeung wadu. 20.000 jeung wadu. Mahal-mahal ting waduk 20.000. Da sorabingan 2.500 nya. Ini waduk 20.000. Besok aya teh 20.000 jeung waduk. Cuman ayeuna anu gesa anu entok. Naon sababna jalma miskin dipikaresep li sobrihim karena sabarna. Karena sabarna jalma miskin, karena sabarna jalma fakir nepikeun ka Allah resepna. Sabar cek teori aya batasna teu. Kalau sabar teh aya batasna. Padahal mah batasna teh nya ti leuletik nepi ka wayah ayeuna urang pan sabar teu reuneureuh. Teu leutik cengek ceurik cek indungna teh keula sabar kasih. Oro kene tita sabar nya. Cengek budak teh hayang jajan can dibere ceurik cek indungna teh sabar nyai. Hayang sakola can boga paklot meureun ceurik sabar kasih. Kawinan can menang jodoh sabar mamon. Sabar. Anak dari rumah tangga pamajikanna cerewet sabar bapak nya. Dari teh gering gagauran meureun ngarasula sing sabar cek dokter. Geus jadi sabar teh eueuh batasna sanyana mah naon sabab tiba heula nepikeun ka kiwari urang teori sabar tetep dipake. Ngaji kudu sabar, teu sabar-sabar teh mah hoream kuring ngaji. Mujina gogoleran layak dicoba irung mampol trek miang. Ada kudu sabar kumaha di pagawean. Daripada manggol pare jigo sadayo. Teu kabawa mending ngaji. Naon sababna jalma miskin, jalma fakir dipikaresep li sobrihim karena sabarna. Hum ari jalma miskin jalma fakir julasaullahi babarengan calik sareng Gusti Allah. Waduh. Jalma miskin jalma fakir bakal bareng calik sareng Allah. Ngantong dibayangkeun ngaraneng jika urang diterpalti. Kehormatan orang dekat presiden teu kudu rapat jeung presiden di istana, di istana. Saya mah orang dekat presiden. Padahal jelema di Sumatera presiden di istana, tapi disebut orang dekat. Orang dekatnya lain artinya ngareneng lain. Bahasa kadang-kadang teu nembongkeun hakikatna. Jadi bahasa nu lain ti Gusti Allah mah kadang-kadang teu sampurna. Makan dahar cek Sunda. Cik lamun dahar sapiring sareme. Mun sareme disebut dahar teu? Teu. Tapi lamun puasa sup sareme kahitung dahar lain. Tuh geuning. Ongko dahar teh sapiring. Ari sareme teu asup dahar, tapi bulan puasa ngasupkeun sareme lep. Dihitung dahar teh. Anadar teh keur salat, dumeh canyikat gigi, aya nyelapna huntu ping-ping hayam. Teu kaburu diceuhil, anadar teh takbir Allahu Akbar. Anak goreng teh ping-ping hayam, lep tidak. Kaitung dah. Jadi makan dalam bahasa tidak bisa menggambarkan hakikat sesuatu. Anak kurunyung teh tamu, mangga tuan diraosan.
Acek tamuna teh mohon ditampi cek desa remeh kaitung dahar ke dahar mimiti mah sapi tapi lamun diasupkeun kana hukum salat jeung puasa dahar teh kudu sapiring minum teh kudu sagelas model urang keur salat dar wudu memeh wudu salat teh wudu ari beungeut teh can diusap makruh diusap pamitos wudu antepkeun fungsi pelajaran tahun irata parodenya alhamdulillah buku pohonnya lamun urang beres wudu makruh diusap ulah sina diusapkeun antepkeun we naon sabab satetes cai urut wudu ngeclak bakal jadi malaikat yastagfiru lahu anu bakal minta hampura keur jalma nu wudu anadar teh salat cai naon ari ieu teh ari marora kayu pikir bocor ay bocor mah ngurucun ngalembere nya ngalembere teh nya bener ngalembere kamurag mipir begitu mipir tah ka dieu tuluy da aya kumisan ka dieu ari keur salat ujug-ujug malipir cai teh ngalembere Bismillahirrahmanirrahim batal dah dihitung minum dah padahal teu sagelas nya bahasa jieunnan manusia kadang teu sampurna nu sampurna mah bahasa Al-Qur'an langsung di Gusti Allah jalma anu miskin jalma anu fakir sabar bakal bareng calik yaumal kiamat di dina poe kiamat matak mentong ari hayang miskin mamisik teu kuat ngalam dina lebah miskin syukuran sabab loba pang bibitana dan urutan Nabi urang keum doa Nabi mah pe kungsi Nabi tengah peuting Nabi kungsi tengah peuting ngadoa anak ieu daek urutan teh Allahumma ahyini miskina nun Gusti hirupkeun abdi jadi jalma miskin wanita matak mulian we tasbih ge hayang beunghar Nabi mangadoana Allahumma ahyini miskinan nun Gusti hirupkeun abdi jadi jalma miskin ari umatna ongko hayang diganapi mun ditangkep tapi doa Allahumma rzuqna rizqan wasi'an Gusti paparenan abdi rezeki nu jembar tulieun kathiron sing loba mubarokan diberkahan ajilan buru-buru entong diisukankeun eta lamun doana kadangun ku Nabi ongkoh maneh teh hayang nurutan kami geuning ngadoana beda Nabi mah Allahumma ahyini miskina nun Gusti hirupkeun abdi jadi jalma anu mata kurang mangukur Gusti bilih abdi teu kiat teu sabar miskin beungharkeun amin bilih abdi teu kiat nandangan teu damang sehatkeun itu bisik abdi teu kuat ngurus tatangga nu teu ecreuh bising halal ecreuh sampai betah kami teh diganggu da eta jalan teh aya dua nu hiji mah jauh nu hiji deukeut dan nu deukeut mah aya tatangga keur ngajentul ka jenting nguir abdi mah apa bahasa meni sempit alhamdulillah urang mah hayang nu marcakna we hirup teh halo hayang nu marcakna wae padahal hirup teh loba resikona lamun jalma hayang hirup kudu daek ngalaman gering daek teh gering embung tuh ongkoh hayang hirup gering embung da urang teh Fir'aun lain urang teh lain da ngaran Fir'aun makan sahat 300 tahun hayang disebut Fir'aun embung da itunya gering embung disebut Fir'aun embung matak minta ya Allah bilih abdi teu kiat Gusti gaduh rezeki sakedik agengkeun seueurkeun rezeki abdi ameh tambih kiat iman Islam abdi ameh getol ngaji abdi da urang mah masih kene kapangaruhan ku dunya duit loba catu kakara panen menang 10 ton di imah sarege nepikeun ka di luar salat teh beda takbirna ge Allahu akbar nah catu geus mulai dijualan jamuning regana murah takbirna ge geus beda salih fardal maghrib
Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Allah samingguan salah aduh matak doa ka Gusti Nu Maha Suci yakin panyawat naon wae ge nalika Allah ngeresakeun sumping sing tenang lamun Allah mere gering berarti Allah nu ngajamin bener tuh lamun guru mere tugas berat ka muridna guru tanggung jawab pelatih pasukan khusus cek saliwat mah jiga nu kedam dipagulutukan batu kita ajelang-ajelangan di mana-mana melepkeun kana laut pelatih eta tanggung jawab Allah mere nikmat tanggung jawab Allah mere musibah tanggung jawab asal nyantel jeung Gusti usah-usipna teh inget Allah Paklam annahu la ilaha ngan kade bisik salah nalika urang maca la ilaha illallah lain hartina nauhidkeun Allah lain apa nauhidkeun Allah teh nganggap Allah hiji ngahijikeun Allah ngan kade perhatikeun bisik salah tangkap nalika urang nyebutkeun teu aya pangeran angin Allah lain hartina Allah dihijikeun dianggap hiji ku urang lain atau model kieu ari artina subhanallah naon maha suci nalika urang maca subhanallah lain hartina Allah disucikeun ku urang da Allah mah teu disucikeun ku urang ge moal matak jadi henteu suci ngarti teu halo nya serius saneutik ulang ngaji teh itu kau serius lamun urang maca subhanallah maha suci Allah lain hartina Allah disucikeun ku urang lain da urang nyucikeun Allah teu nyucikeun Allah ge Allah mah tetap suci arti urang nyebutkeun subhanallah Allah tetap suci urang teu nyebutkeun Allah maha suci Allah ge tetap maha jadi urang maca tasbih ngaku yen Allah teh maha suci nyebutkeun teu aya pangeran angin Allah teh ngaku yen teu aya pangeran angin matak bahasana ge fa'lam annahu kanyahokeun kumaneh yen teu aya di pangeran angin Gusti teu ditauhidkeun ku urang Allah mal rugi urang teu ibadah Allah mal turun pangkat urang getol taat Allah mal naik pangkat sugan dumeh urang getol salat Allah nurun eta naik pangkat moal misalkan saalam jagat eueuh nu ibadah maksiat kabeh Allah mal turun pangkat laukana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulki syai'an hadis qudsi seandainya jelema ditungtung nepikeun ka tungtung deui kabeh ibadah di lembur ieu keur ngaji di ditu keur wirid eueuh nu maksiat mal naik pangkat angger ibadah teu ibadah kaula pangeran mananeh lain unggul pangeran umat Islam lain Allah lain unggul pangeran umat urang karestan pangeranna Allah urang Hindu jeung Buddha ge pangeranna Gusti ngan aya nu ngaku aya nu teu ngaku Presiden Indonesia saha? Make bapak kecil. Ulah sok dusun santri Jokowi Jokowi kos loba urang. Bapak Jokowi presiden urang Indonesia. Urang Gandu presidenna Pak Jokowi. Urang Genteng presidenna ngan aya nu teu narima manehna jadi presiden, aya nu narima. Karena Allah pangeran saalam jagat aya nu ngaku jeung aya nu teu umat Islam ngaku la ilaha illallah kardi lanan kardi jadi doa nu ayeuna mah takfi gujurudin dina salat subuh we lamun kerep jadi imam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma paminyalira Allahumma hdini bedana ni jeung na mun sorangan Allahumma hdini wa afini eta keur sorangan Ieu mah suci ngajagi urang sadayana dina sagala rupi balai nu matak ngirangan iman Islam urang
lembur urang gandu khususna diberkahkeun ku Gusti, lembur urang khususna gandu dijentenkeun lembur berkah, amin ya rabbal dijantankeun dulur-dulurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bingung payununa kaler dewa di daerah kaler mah kudu loba jimat, kudu loba ambil tegujurut, mudah-mudahan sing sehat sana ya. Tas bae subhanallah